teh anjir teh usum nanaon usum kieu we usum ringrang hariwang. Hariwang. Tep layar we kalau ieu tep layar. Anjir kok pada typing Umi BS teh saha sih anjir? Ke orang si Sanut juga bilang jomblo. Jomblo, aing mah da kan kamari euy sarada ngadeg-deg seutik euy. Naon? Henteu. Kenaon ngadeg-degeunan? Henteu teu naon. CLBK jeung meme cenah. Hah? Oh, Henteu goblok geus teh. ketemu man. Gitu. Bayar tuh udah namanya juga manusia ya guys ya. Yang wajar we atuh ieu mah. Tah urang ieu bu guru we nu ka bu guru. Guru dari jadi Sanut teh butuh guru gitu ya. Butuh guru yang jadi supaya bisa mendidik anak-anakku nanti gitu. Betul sih. Mending bu guru, mending perawat. Mending kalau aku sih mending bu guru sih. Kunaon? Harus banyak belajar. Oh, lamun perawat? Gak perlu karena aku bisa ngerawat diri sendiri guys. Lah ini mah jangan aing, ini mah Maksudnya sarua eta ibaratna sarua kalau perawat jadi mereka ada pilihan guru jeung perawat gitu. Perawat mah loba ditinggalkan sih, loba ditinggalkan tugas mending guru. Wah. Bener. Tugas, perawat. Perawat mah loba di. Bos mau aing mau bu guru mau perawat. Ek mandor, ek mengarah kuat, anjing mandor. Mandor mah kuat. Perawat titik perawat kenapa pada perawat teh cimot teh perawat. Wah, ek mandor anjing ngarah kuat ah. Kagak. Tapi kalau emang perawat itu emang kerjanya kan emang kebanyakan di luar. Tapi seorang Sanut jangan dilepas guys. Jangan dibiarkan sendiri. Aku saranin dia kalau punya pasangan jangan yang sering banyak aktivitas di luar. Yang sering banyak aktivitas di rumah menjaga dia. Seriusan aku kasih tahu ya. Jangan biarkan dia lolos, jangan biarkan dia lepas, jangan biarkan dia kurang perhatian nih guys ya. Gitu. Jadi harus Inaki anjing kumaha aing mencet naon ieu? Inaki anjing. Anjir di Palu. Eta mana backlight? Nah, kieu, cik. Maki goblok ieu kumaha ieu? Coba kamera belakangin dulu, kamera tukang heula. Nah, terus Nut anjir mana mau ngajakan Kak Imah gitu, Kak Imah mana orang kayak ieu tuh yang diajakan Kak Imah tur. Aduh ini di mana euy. Orang teh bodoh minta THR ka maneh euy loba bayar. Coba Sanut. You kenal kan 2023 apa 2024 sih aing pertama kenal maneh? 2023. Nah, 2023 inget gak Mas maneh masih kena ngasan orang karena orang boga pasangan. Aing jujur aing mah terrepot gitu kan maksudnya. Ya udahlah. Aing ngek gitu. Oh jadi butuh pasangan sekarang. Aing mah hayang umroh hayang berdoa ka ditu. Aing tanya umroh deh. Engke tuh, beneran ke abis tulus teh umroh teh. Atuh panjen ke orang hanyeun heula paspor, tinggal berangkat urang mah umroh. Ieu ku aing panyeunkeun aing mah geus teu kudu riweuh. Oh, ya udah ke urang ka Bandung eta heula nya sampai eta premol. Libur eta ti iraha. Urang nyieun heula paspor. Sakalian ke Bandung. Sekalian Bogor. Kayak ku aing panggilkeun sekalian jadi orang namun teu minggu hareup. Maneh geus boga paspor mah dek ulin ka maneh ge geunah geus ya. Lama hayang umroh heula siji. Umroh tah, geus umroh teh ngerasain pibesna teh percuma ina loba duit tapi teu bisa ini kayak itu mah urang yang pertama ini umroh heula jadi Masya Allah inget mungkin mana kamu
Bari di ditu teh bari make backsound urang. Ah geus. Ayo hayong kayak tungguan minggu harap enak poe naon. Iya minggu harap minggu ayeuna apa minggu harapnya? Masih kena tutup, masih kena tutup can. Kabur mah. Kan ditanyakeun teuing. Jadi tuh kayak orang ngechat ke tanah heula orang di tanah heula. Ame si umroh ke urang umroh. Arek hayang orang. Tinggal OTW, tinggal nyian paspor nang tuh hese nyian paspor. Nah ada tuh hese nyian paspor. Maksudnya urangna sange ke kudu ka dituna. Nah, kayak maksudnya orang sakalian nyian paspor kayak ka maneh langsung bukber gitu. Orang yang jadi kangen euy ke umroh sih euy aduh. Mana jadi kan? Mana jadi geus kemarin geus chat. Jangan can ngechat deui. On chat? Jangan. Orang cenah mah kamari arek ieu. Atuh tinggal mangkat ya atuh teh jeung urang ke. Ayo Juli mengjeng abi. Nah, Mami Berlin Juli kemarin ngomongnya Juli apa Agustus Nud? Naon si Berlin aya Berlin. Mami Berlin ada. Mending jeung aing sia teh rek ngelau. Oh, si Mami. Mau barengan gak Mi? Jeung aing kabeh yo urang ieu anjir resep sia euy bro. Arek mau Mi, barengan arek mau. Engke jeung urang ku aing dianter ka hayang ka mana? Hayang ka Jabal Kandama hayu. Jeung Timo lila teuing November. Atuh Timo mah bulan genep. Si Timo bulan genep. Bulan genep. Deukeut teuing si Timo mah mending ke jeung urang. Aya jeung urang mah ku aing mah dianter ka tempat nu per estetikan apal yeuh. Wah, geus tah hayang umroh ka mana? Mun hasakan hayang nu murah cenah nu umroh ka mana? Umrohna ka Jabar. Nud. Ayeun, urang ke Umroh video mana tah tawaf di dinya eta menang 20 kali ge eta mau nanaon. Dianter ka babah Arab cenah nan dianter ka babah Arab moal kitu Bu. Dianter ka babah Arab moal cenah jak mau Berlin. Ai sia goblok pan ka itu teh deuk ibadah ngadon hayoh nangan gadun itu ieu. Deuk nangan Emang babah Arab gede maneh. Babah Arab. Nah emang eta tempat naon? Eta tempat naon? Babah saya teh ieu naon jelema ieu gadun. Oh, anjir mau Berlin aja goblok. Goblok. Ibadah ke sama jeung Oh, bahasa Arabna gadun teh babah. Ya anjir Mami Berlin beleguk anjir. Sana ting mana nyaho eta ngaranna babah naon? Urang mah teh nyaho. Oh, babah teh bahasa Arab babah. Oh, sumpah Berlin bangke. Bae ku dibacakeun. Serem kita ka ditu kumaha emang di ditu ayan gitu. Ih, gobloknya anjing. Nanti anjir mau berdoa yang benar-benar malah berubah haluan, Cak. Astagfirullahaladzim. Cuk ngomong di dengar ya ku Gusti Allah sa di ditu ieu goblok. Ai sia. Astagfirullahaladzim. Aya lebih ieu kan mah teh nyaho. Sugan teh di ditu mah tempat ibadah hungkul eueuh tempat dugem, tempat nu istrina dua, laki-laki galak. Di ditu mah aku pikir teh udah we lempeng buat ibadah hungkul. Penting ibadah, niatan ibadah. Kayak itu mah niatan ibadah. Deui. Jadi cek ustaz ada tema naon teh ngaran teh mawa dosa saloba-lobana datang ke itu insya Allah bakal dihampura tah eta gitu. Jadi mawa mane dosa itu lobana. Ya makanya anjing mau dosa saloba-lobana teh maksiat teh ulah-ulahnya di dieu. Tapi terus sih emang aku mah teu nyaho sugan teh di ditu teh urang mah bener-bener hayang kayak ke tempat anu masjid ieu ning non. Terus berdoa di depan Ka'bah orang hayang kadinya. Tuh, ada nute nyata ada sebut Mami Berlin aing mah teh nyaho. Eta mah bonus ya, Mi. Gobloknya. Mun kapanggih bonus. Mun kapanggih bonus eta mah. Sumpah aku teh nyaho. Aku minggu
Minggu pokoknya mah namun kita Senin lah aku Senin ka ditu namun can tutup orang tanya heula masih buka enggak non misalkan masih buka orang ka ditu aku kuat tanpa drama. Oh naik niatnya ibadah ya aku mah niatnya ibadah lah emang pengen ibadah pengen bener-bener pengen ada hajat yang pengen aku iniin gitu kan berdoa sungguh-sungguh gitu kan. Karena pasti mana yang salakinya yang salaki Kalau dapat jodoh orang Arab ya bonus. Embung aing mah orang Arab sih emang gede anjir mung. Dia apa?